Mangwaspada nira katon, mangwaspada nira ya katon pada pemarengan denira ingkang samya prata ya Kresna ingkang prata eladala aduh para kanca-kanca saya, para sarek saya, hatur punten, urang tepan sangkawa nyata Kresna di Dorawati, langkung tipayun, panuhun anu kasuhun, hapunten anu katela, pribados badai ngiring jabung tumalapun, sanes kalebet cabai manteu, ieu mah etang-etang dog pangrewong wae. Halayan badai unjuk-unjuk, rehna pribados sanes dalang sanes iman nanging ieu mah sekedar ti penggemar ti pecinta wayang anu mudah-mudahan nya sebagai pecinta sebagai penggemar istilahnya sebagai pengenjauan tahan perasaan ku mengimplementasikan anak dina acara visualisasi ieu dina acara heureuyan ieu halayan hatur punten sanes bae pribados teh istilahna ngaheureukeun namun ieu mah sakadar heureuyan etang-etang acara hiburan mah kitu aku ayeuna urang pribados teh istilahna ka dongkapanku adik kaula nyata abdina ya gira coba merne datang ke dia waulang raka petara awal Arjuna aku pangapunten raka petara yai iya kaulah raka petara tos tumeka di mana saja ke antosan aduh, Rai, rawulan kula, aduh, lawas tilawas, akang ketepang sansarila, pangestu kaulah kumaha damang sadere, akang insya Allah dina danget ieu taya istilahnya sehat walafiat daya kurang, nanaon, kumaha saura geus alhamdulillah aya dina kawilujengan aduh hatur nuhun kieu teh akang teh istilahna karasa bingahna tepang sareng rai nanging sok sanos bingah kitu akang teh leuwas oge teh emang kaula teh istilahna teh aya masalah kakang aduh masalah naon ari kaula teh nuju beneng sareng hiji jelema anu mana jelema istilah sok jago sok pintar kaya kaula teh sanes teuang atuh Pak da kaula lalah oh santen dina resan salira hiji lalaki istilahna lalaki langit lalang jagat coba nang barang nuju samedra remagan kasumpingan dia tamu nyata rahwan sumar-sumar aman iya hai siap kesana Arjuna iya aing datang saya aing coba Kresna Arjuna kadisya siap teh ieu aing lalaki langit lalaran gagat coba teuing datang ka aing moal istilahna moal naon kitu istilahna naon poho deui aing aduh atur punten pabiasa iya aing lalaki langit lalaran gagat aing lalaki langit lalaran gagat muasieun moal ngejat satunya ka siap-siap. Ayo Arjuna, datang ayo.
Syahayu sobat lamun bener maneh lalaki langit larang jagat urang pada itu tama urang pada sapuk bilang tatu urang pada hukum coba nangis nuju pada istilahnya rebutan patika dongkapan ikasna lain ke atas sana lain atas right antosan sakit ulah nu raka batara ayana ulah halangan ya atasan ieu ulah gerges ke debu kumar ngaran-ngaran baik ari yang dulu teh istilahna anu istilahna eleh pasti ke rumah sakit lain ya gitu lamun anu beunang pasti lompat ka suka miskin jadi lain ulah istilahnya mah ulah gerges ke debu jadi kudu jejer lihat kali di sekolah tema leles jejer lihat kali lagi di sekolah parepotan amat sih kenapa sih aduh apunten ya gitu kumaha itu ngacak wae coba Rahwan hadir naon siap tenang ka aing istilahna deuk ngajago aing moal ngejat satunya meas aing moal istilahna moal kabur nenyo salira nenyo siap najan siap jago sadurung minara aing moal ngejat kitu kaayaanna aing siap urang gelut siapa bilang urang gelut Rahwan elata aing lain tuan kasia aing lain istilah lain te wani kasia ngan aing teh istilah mikir lamun ku aing dilawan dipencet ku aing siap modal tapi aing asup suka miskin inti nama jadi aing lain tuan goblok siap sok jeung aing lain kurang hiji persoalan anu teu bisa direngsekeun coba urang rengsekeun urang mediasi ulah sampai gara-gara hal sepele bisa istilahna gelut komo gelut antara pribadi mamawa batur mamawa istilah kampung jadi perang saudara perang antar kampung perang antar daerah kumaha atau kumaha hai urang rengsekeun aing naon sababna nya eta mah sababna ngajago ka aing sia aya kieu urang pada istilahnya damai sok urang damai kumaha carana tiiskeun pikir regapkeun hate sangkan ulah eta nafsu gede teh ya tuh kami gitu aing hampura aing minta dihampura tobat aing ayeuna geus mentah hampura geus sadar kresna aing muasa kali-kali deui ka maneh atawa ka si Arjuna erek maehan sabab aing geus sieun lamun aing ku aing dipaehan sia aing ge akal bakal masuk bui goblok daripada kitu aing mending kana henteu atuh ieun tah kitu atuh sabab eueuh persoalan anu teu bisa direngsekeun ayeuna mah carana urang pada damai wae salabea rai Arjuna Allah nu kula damai rai
Raka Batara kumaha damai ya. Aduh atur punten Raka Batara, atur nuhun kana sami-sami lain mah sakit wae etang-etang ieu mah secara visualisasi nama nya heureuyan mangga kasana nya geus jahat.